Sehari gua di kampung udah bete kayak gini, apa gua pindah lagi aja ya ke Jakarta. Nyos, paling ke sini. Main wae sia. Gua baru sehari udah bete di kampung. Yang hayu udah aing. Mana? Ayo orang kebon. Mana? Ke kebon. Ngapain? Masukin dia, ayo. Wah, ketemu sia Jakot. Apa nih? Ini salah baik, Ran. Kamu ini Tanggung jawab aing. Ribet. Ada berat. Terus. Woi, ya. Gerak, terus. Ya kalau punya. Cak aing geus siaga lompat. itu kata gue juga punya orang. Gua mang silah aing lompat geura. Sial gua. Tapi lagi sama orang kampung. Mang, mana lo? Keharep. Gua mau nanya nih. Nanya naon? Saya pas kemarin. Mantap, Mang. Cewek teh nyawa aing mah. Gua sialan lagi. Si eta nanyakeun cewek deui uhartian aing ge teu laku kuwe ieu. Nanyakeun cewek ka aing. Lah. Hai, kenapa lumpang nak kitu amat? Kurang kerpeting mimpi, Mang. Mimpi naon dia? Ai. Si eta kolot-kolot jubur aing mending dupak-dupak bae geblek doang. Tumpasae. Guguskeun bae. Kunyuk, sini lo. Tadi, Bahasa India. kalau mau bahasa Inggris sama gua nih, Bisa henteu? bisa. Coba bacaan aing sia kumaha? Kalau bahasa Inggrisnya ya, Yes. tidak. No. Coba lo sambungin. Saya nyaho kan artinya naon? Apa? Yes no. Ya. Nyimpen jembatannya dia di aing itu ngelewatanakin ragag. Akhirnya bisa. Woi, hari dia anu maling jem duku aing ya. Dia pulang paling karena duku aing sia. What dia? Mining duku. Wih, dia. Woi, ya. Kenapa lu, Tong? Dikejar-kejar, Mam. Sama siapa lu, Tong? Gak tahu orangnya pendek. Dah. Burik lagi. Oh, si Junet ya? Woi, ebas, eta ka mandat sia. Ada naon sih ya? Udah pai. Eta galak eta orang si Ebah eta siga soang anakan. Nyin aing gini bae. Kabur aing eta. Aduh, Mang, harus siap naon. dia didatang getan bae dia soal kan dia datang teu bebeja. Gua tadi aya soang dia mah. Soang aing. Alah kata soang. Geus deuleu bae kuda ka ditu. Hieu aing kana soang tadi. Lain, piraku soang aing nyocok jubur seta. Tonglah poe. Mang. Urang rek nanya ngadelo soang urang teu. Kan dia nyawa genteng soang dia ka mana lempangna. Tuh Mang, tadi soang urang nyosor jubur Mang Juned. Iyalah. Kolot. Ambo, ayo naon sih ya, buah-buahan. Urang teu Soang mana? anu nyosok jubur Mang Juned. Kek, jahita masih Junet gua yang disok-sok. Ih, are eta budak mah ebah. Galak jasa jubur aing disosor. Aing panggil deui bae jeung si Lasun beureum ka mana deui si eta nya? Woi, kampung. Sepi amat di kampung.
Atur beureum aing katemu dia deui, bosan aing. Tar. Naon dia naon? Yang tadi nendang gua yang di sini teh gini nih. Kumaha coba tadina? Ini gua gini. Oh, sakalian dia kompak euy. Bener-bener sialan gua di kampung ya. Tayo. Iya biskuit. Sini lu. Naon sia jongos? Tayo lu. Kumaha aing sia? Nih gua kasih pertanyaan sama lu. Kenapa tayo warnanya biru? Kunaonnya? Karena kalau kuning kayak tai. Belagu sia. Nih gua kasih contoh buat lu. Kumaha geurah yo? Tai lo. Kalau kayak tai. Aduh yang sia belum sia aja. Gua minta maaf ya. Maaf sia. Belagu sia. Jalan gua di kampung. Amat di jero imah dengan baik. Aroseng, mana ya aingnya? Pamajikan eueuh ditinggalkeun. Ingat aing ka pamajikan yo. Spieu mah lieur. Anak amana ye ulina ye ngabrag bae kadang langsung. Lah aing mending keneh nyaran jalan nu bahenol tah naon lah. Gas. Iya emang kabaneran. Dek nyanyi yo. Galau. Kau masih gadis atau sudah janda? Iya, aya naon sia dahir dia kadang jelema stres dia. Udah kali itu dia dahir lemah. Si Eba banget aing disimbar kodang meong kerah bae banget aing. Aing. Oh, banget aing disimbar. Naon banget dia kulimis kitu? Geus kelut disimbar. Ecang mah emah di ditu. Pan dia eleh di banjur. Atuh di banjur kodang meong kerah ini banjur. Ya, kolot-kolot elehan deh. Geus. Oh, Nah, marana, toang aing ka mana? banget kulimis gitu. Wah, kunaon eta banget kulimis kitu? Geus kelut abah jeung mah emah loh di banjur kodang. Adi arek datakeun mah. Coba pangetak dia bersih. Si eta Surbayawat. Aing. Pajar mah anak bayawak sing horeng inco cak-cak. Uy, ari dia dahir. Naon nyanyi cung cak-cak dia. Ari banget dia dahir ku naon gulinyih kitu. Aing geus kieu cuma ebah di banjur aing. Gila aing. Oh, kan berhubung aing CS kilen kan jeung dia ho. Aing bersihan, aing mapan ka Asep kana dia. Bager dan Asep aing bersihan. Aing bersihan. Wah, pokona mah. Nek dipeluk mah. Teu hayang aing ke dia mah. Geus salah. Dia mah kitu kan aing. Duda aing. Aing disebut embalak eta kana si Dahir. Beungeut guling alpatan minyak di jalan tah. Tapi teu ngarti yang eta kunaon bisa sebor taku si Ebah. Naon dia jembatan saha nu nyieunna deui. Aing nyen parawur bae. Aing teu ngalewatan ripuh. Ngalewatan parawur aing. Jauh deui. Raga aing. Raga aing. Nyatai kotok deui. Bon. Capek aing sekolot mah tah. Makanya aing capek kieu kelembakan. Astagfirullahaladzim. Lah, sabari nyanyi aing. Boga mitoha pinter kodek. Kudu dicekek. Parapkeun kana bebek. Ina bisa koek-koek. Paten pokoknya mah. Paten aing paten. Geus aing. Aing paten nyanyi. Haring hati aing. Nyanyi bila aing. Boga mitoha pinter kodek. Kudu dicekek. Parapkeun kana bebek. Ina bisa koek-koek. Wih, kebeneran ya. Woi, Ebah. Ari siang ngajual tanah teh eta didinya. Ih, nanyakeun ka aing dia mah Junaid, dia bade mah ku dia dijual meureun. Ujung naon aing Ebah ngajualan pakaian ditinggal bapak kolot dasar hiji-hiji lah. Atuh ku dia meureun dijual, nanyakeun. Heh, nyahoun teu tah, Ebah. Dia jeung kawin meureun. Aing kejen duda ge ogah aing kawin kana janda. Nanyakeun ka aing pakaianna dijual. Bah, eta tangkal puteuy aing gua jajar-jajar ngahektar-hektar. Leungit ku tangkal jigo.
Kusia dijual meureun. Aing pusing kana hulu. Usah aing. Pakai kawin dah. Itu. Amun aing kawin kuari mah ebah tah, awak aing geus bersih. Usah aing. Geus dia lempang kan itu. Oh aing. Yun, danyakeun pakaian jika aing. Sakitu pakaian aing lobana pakaiannya dijual si Junaid meureunan ge. Kek. Ini mah pangrasa ebah lain. Heeh, kunaon kitu? Ingat kene teh ka urang. Saha kek sahanya? Coba saha coba. Oh, sia usul. Heeh, usul. Oh, di mana bae dia usul? Biasa geus di kota, Oh, kotakan gitu. sawah. Utakan sawah dia pantesan tilok panggil jeung aing, dia usul. Lain. Tadi orang nanya iya, kemari orang manggil awewe di bawah itu tuh. Terus Gelis, saha eta nya? dia deui nanyakeun awewe ka aing. Awas dah, ada teh nyaho mah. Geus kira kan? Pusing. Mams gua kemana lagi lah? Halo John, Apa lu? udah yuk, udah yuk. Kemana? Harus yuk. Capek gua lah. Kurang tiasan baik. Udah ayo. Yuk. Woi, bentar Mang. Oh, Mang iya. kemarin mukulin gua ya? Oh, Dia mukulin gua. Bang nunggu dia, nunggu dia. Oh, Hah? dari anak ngarempug aing duaan. Atuh hayu, Mang. Siap? Sekali 1000. Oh. Sumpah. Iya, aku hari sorangan bae yo. Bentar Mang. Dulu. Ini. Molor dia malah. Abah, ya abah kunaon balelong amat. Abang geus keurut. Keceng mae bah, beut abang peak dulu. Rah mae bah eta. Arene di mana ene? Iya bae. Di mana abah neangan? Kadieu kok ene bersihan. Sekali mah bae beren deui. Ih, enak abina-bina. Lah,